Ayu. Ayo. Gaskeun. Gaskeun anjing. Tek. Heuy, Ada tek da mah. apa? Cadeun. Dageun. Nah, gelo. Heuy. Goblok anjing aing teh kelo. Ada tek kopina naon? Are, Sare. Nah, sare wae ge domba. Ieu mah. manuk. Oh, ngadu manuk. Manuk Kopi kopi dan dan Dandi. Heeh. Manuk naon nek kana ari jeung lakbat gitu. Oh, pantesan bener teh siga lakbat di bawah Anjing aing. Ada ate koclak. Lain. Dodol. Ada eta tarang kunaon? Bajigur. Adian. Adian dong suka di motor bae kunaon? Bapak duit. Bos besar. Bos besar. Kunaon si Dandi lo beta besi ka urang? Cenah ku Pak Haji minta duit ka Adian. Apa tuh bejaan apa bener tuh? Baik. Kunaon mata siapa pae ade mata tambak. Tiap hari minta bensin ka abi ka ditu minta duit bensin sampai bisa minta bensin deui kunaon? Ade pusing we tambak. Bisa poe lah, gawena teh balik. Kan si ade kerja we. Naik kan aku sih kita minta bensin deui. Adena pusing-pusing. Pusing Bisa gering. poe gering. Minta bensin ka urang sapoe 20.000, 12.000. Kan didinya teh gawe, nahan nu gawe minta bensin kali. Si Dendi aja minta bensin ka urang. Ade ka bensin nu dikeun gawena si Dandi. Nah. Heuy. Ai didinya daek teh kami jeung urang. Naon? Ngombehan bawa budak. Goblok anjing. Are eta ceuli apa Anjing. sepion? Sepion. Gelo ya dia. Are eta bade sok mandi tah. Nyosok atuh. Hah? Jika cacing. Nah, ini herang gitu tarang. Ya herang we da kadal. Esok, bangga. Bangga. Dilanjang. Tas nyoblos tak kan? Aja terus tadi Atos mana mana sih? program. Ini ngali kan aya Oh. tinta. Oh, berarti warga negara baik, Yang guys. baik, yang baik, yang Ya. indah. Anjing. Masalah tuh. Kasihlah. Hari ini gelo saha? Healing. Silih. Itu motor saya tuh. Motor Adian. Motor Mang AA. Mata hati mana anjir. Kunaon adik adu artos. Buka duit. Hari atek. Di rumah makanan ya nya. Heeh. Karena resepnya naon? Jengkol. Jengkol. Heeh. Make sangu atau make mie? Pakai terong atuh. Banyak jengkol makan terong. Sambal, lalap, bidang asin. Make sangu. Pakai sangu. Sigana nu kieu mah nya geusik oge ditelan. Goblok anjing. Gelo. Jika aing juga gelo anjing. Eta ini sirah mun siga Kamarot. lain siga mah siga buah mangkudu. Lo kacamata ali. Kacamata orai. Kunaon si Dani minta bensin ka saya ngambak. Nah bisa ngambek. Ada yang ngambak. Akhirnya libur. Anjing dia mah. Nah dia jasa kambak-kambakan wae ada panggil orang. Hah? Carekan wae. Urang mah taranya kan. Justru teh balik urang udah dicarekan ke didinya. Lain si Dani cabus wae karena libur. Ringan wae. Naon itu gering ayeuna oge keur jadi TPS di TPS. bagian naon? Nah, bagian ngubah piring. Nyolok ayam. Naon ada colok, ada yang colok-colok sana. Ditarik atuh ngomong. Nah, pemajikan. Nyolok ayam. Oh, berarti nggak pemajikan ayam atuh. Lain. Wah, kok aing beja. Lain. Si Dani teh digawe teh bukan duit. Digawe deui aya pre. Oh, aing bere. Pre, bukan duit. Libur. Jadi bukan duit TPS aya ngomong. Aing jadinya jadi aja ngirieu. Jadi Jadi ya lama. euy. Kan idenya teh geus lila atuh jeung ngirieu teh. Wah, aya sabulan. Sabulan. Atuh sakakara sabulan mah atuh. Di Bandung mah panas. Di Garut, di Malambok, tiis. Coba ibu bukan Indonesia. Hari Anda. hari iya udah panon tuh tinggal cidem kieu panas. Hujan, Cidem ieu hujan. Hari tadi ngomong panas. panas. Heeh.
kunaon sih nanti loba duit. Hah? Loba teuing beli manuk. Eta bewer anjing mun disiga terompet. Goblok. Loba teuing manuk. Coba teuing manuk, kan didinya ge resep anu manuk. Nah, geus jadi loba duit. Coba duit. Akan KPN loba duit. Ini ngomong-ngomong jadi mah ngiling ya. Itu duit loh. Tong mikiran duit tapi teu kudu duit. Naon goblok? Makanya urang ngajak oge kalon. Insyaallah. Hah? Gede we. Nah, eta deui. Ah, cuma. Mending di dieu itu. Urang ngobrol we. Di wani dia we. Hari ke SD inget teu? Oh deui, Kan urang teh saangkatan yang di dinya. aing mah kabuku pasantren. Pesantren, Di Tasik. di Tasik. Heeh. Nyokot jurusan naon? Ari ya pasantren. Heuh, jurusan Di naon? Naba, Hah? di Mas Jiwa, Sagun. Nah, kan di nu driver jadi ke pesantren. Ya, apa nu pasantren dodol aing teh. Oh, 3 masuk. tahun. Oh. Makanya saya di sisiri 3 tahun. Ari 3 tahun. Hari kali lagi geus bisa naon di pesantren. Ngaji. Ngaji, cing ngaji naon? Heuy. Ngaji kitab. Ngaji kitab. Heeh. Berarti apa atau Apa? apa sih han? Kitab tijan alam kala taufik gitu. Milu lah orang tadi tuh. Ah gitu, ini abah ngaji dok sini cuma bisa balik Di mana emang? di Pajajang, Pajajangnya di mana? Tasik, Hari Bukaring, Oh, Pajajang teh saha eta? di Naba, pengurus di Naba, pasantren Sinarasi ciri, Oh, bukan apa gaos. oh, hari sangkut paut jeung atek. No, Bala orang pas di Naba 3 tahun di Masjid Jiwa. Terus di tahun di rumah sakit jiwa. lulus 3 tahun. Oh, kok di pesantren tapi di rumah sakit jiwa. Apa sekolah heula dodol? Oh, sekolah heula. Tah geus di sekolah teh ka rumah sakit jiwa. Di Masjid Jiwa. Heeh. Kalau 3 tahun beres terus. Pantesan rada koclak. Baraon. Cager. Oh, ayeuna geus cager. Cager. Hari sebenarnya masih kena koclak. Heeh. Cing gitu-gitu rada koclak. Gitu-gitu we, gitu-gitu. Nih kopi jak, mangga. Ini kopi. Mau kudu bayar. Kababaturan oge meni diduitkeun we mah. Di adian aya nuju sibuk jadinya nuju sibuk TPS. Mahal ini lu atuh. Ada ciri-ciri kita sih kan. Serunya guys nya ngobrol jeung ate koclak mah. Lanjut. Nah, Hayu urang wes we. Wis we Kaditu ka dieu. Hayu. Gaskeun. gaskeun. Anu sih. Adian. Hari atek Tadi bicara ya. Kunaon si Dandi di depot misalkan kita enggak cai anu nyokot si pas 4 2 ya lu anu geuling kita abi dicari kana ku ade emang sok aya nu kaleulitan. anu geuling kita di depot ku galon baru enggak batal ade tiluan si naon anu aku asli 20 misi ulang mereka anu baru kali kita kalau di depot nah saya masang CCTV nu kali kita Nah, si atuh. Mas anu di gawe di Raja Beta foto-foto ada bebeja foto-foto tuliskeun ngaranna urang ngaranna ya ada udah sok aya nu leungit Itu aya nu meuli. mah Oh, kaditu. Dia itu ladangan heula. Guys, ini kediamannya Ate Koclak lagi ini melayani warung dulu, ada yang beli. Nanti kita lanjut lagi. Oh guys, ini kita berada di kediamannya Mang Atek. Nama aslinya Kiki. Nama aslinya Kiki. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya.